lain berat ayeuna karasa nama ku sorangan gitu nya meureun baheula teh ieu kolot urang teh neangan nafkah gitu jangan nafkahan anakna Heung rada balai ge serem. Eta teh bentuk tanggung jawab kolot ke anakna. Matak urang kudu selalu ngehargaan kolot. Ya, tong make jeung campelak ka kolot. Komo ayeuna anjir ngotot-ngotot ka kolot. Nya. Hargaan kolot urang supaya urang jadi anak anu berbakti. Kirang bara anjir urang mah bener tuh. Babalik ka kolot urang. Moal bisa, moal lunas moal. Lamun misalkan ayeuna urang sistem timbal balik, moal lunas. Jasa kolot ka urang geus eueuh papadana. heueuh nya berat baheula mah urang teh hudang sare indit sakola nya Bener. ayeuna mah hudang sare gigireun awewe sare deui we Nying. Please mo. Ban tadi briefing aing ngomong kumaha. Ya, ieu teh keur nyieun konten sedih. Kali-kali kamonesan teh anjir kontenna anu sedih sakali-kali. Bisi baraseneun anjir bodor wae. Lu sedih. Aing tadi briefing lu sedih. Ya maksudna hudang sare init gawe. Anjing parah aing saremo anger. Siapa dititah bener anjir salah. Dititah salah komo maneh mah. Terjadi deui anjing, terjadi deui. Konten aing hayang nyeun konten sedih ieu. besok atuh balikan deui berat Banget sudi anjir. Ngeusan anjir.